10 badai presentasikan hasil laporan kegiatan pesantren. Satu acana tepatun wastafun Rafi, wastafun Hairunisa, wastafun Erika, wastafun Zahra, wastafun Winnie, wastafun Raihan, wastafun Melani. Bubuka Kasang bukang dina rarada ngarajatkeun katakwaan sarta keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. OSIS SMK Negeri 1 Tasikmalaya atas menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat. Acara tersebut dilaksanakan dina bentuk segala rupa widang pasanggiri. Di antarana pasanggiri kaligrafi, busana muslim, pidato, jeung cerdas cermat. Tujuan kegiatan hiji melaksanakan program OSIS SMK hiji Tasikmalaya 2022-2023. Minangka ajang ngelatih kawanian jeung sagala rupa pisang panen pasanggirian diayakeun. Mialih asup ke bulan Ramadan, tambah kegiatan anu positif dikeun siswa. Tilu dumasar kegiatan hiji program OSIS SMK hiji Tasikmalaya 2022-2023, dua keputusan musyawarah pengurus OSIS di MPK SMK hiji Tasikmalaya. Tempat sareng waktu pelaksanaan kegiatan ieu lumangsung lancar sanajan dihadapkeun dina tahanan-tahanan salila kasiapan atau sobot acara langsung. Sedangkan kegiatan ieu dilaksanakan dina waktu Rabu 23 November 2022 Tabuk 7.30. Tempat Aula 2 SMK hiji Tasikmalaya. Peserta anu diundang dina kegiatan ieu mangrupa sampurna keluarga badak SMK Negeri 1 hiji Tasikmalaya anu diwanguti kaligrafi maksimal 2 jalmi wakil kelas, 2 busana muslim putri maksimal 2 jalmi wakil kelas, 3 pidato maksimal 2 jalmi wakil kelas, 4 cerdas cermat maksimal 2 jalmi wakil kelas. Susunan acara maka aya hiji pamuka, dua pembacaan ayat Al-Qur'an, dua pembukaan secara hasil, 4 selawat al-Badawi, untuk istirahat, 6 berangkat ujian, 7 sebelum buka sekolah, 8 pengajian, selama Al-Qur'an. Sumangsungna kegiatan jumlah pamilu menuju kalayan perencanaan kusabab ayana siswa anu hadir. Jumlah administrasi menuju kalayan perencanaan isu kegiatan pasanggiri bisa ditenan di hadap ieu. Hiji kaligrafi Zaskia kuliner hiji, Revan DKV 2, Alia kuliner hiji, busana muslim putri pen hiji, Sindri kuliner 2, Melani PM4, pidato Rafi kuliner 2, Gepira DKV 2, sama hotel hiji. Cerdas cermat Nabil PM hiji, Nopal PM 3, Naji PM 2. Panutur hiji sareng mugi-mugi acara pesantren kilat tiasa lumangsung luya kalayan perencanaan henteu nganimbulkeun kasalahan deui jeung boga dina nu ditarik dina cara ieu jeung boga cara teu bisa mere manfaat pikeun sadaya. Dua panutup kegiatan pesantren kilat 2022 lumangsung kalawan langsar daya halangan nu harungan. Ieu hal bisa mawujudkeun ku ayana gawe bebarengan utamana kengrengan panitia. Parantos nese presentasi